arek naon ka Mah Haji? Bade iya tos lila we cara kawa haji Pak. Haji nu mana? Itu Haji Galak, kan sok biasa disebut Haji Galak. Oh gitu. Iya, abi kan awalna. Oh. Jadi kan kapungkur kan itu tinggal di manehna. Terus abi pulang aya urusan terus ayeuna ka dieu deui gitu. Sok atuh makan neng daripada kau Haji mah. Iya, Bah. Ayo. Nuhunnya. Tawangsuna yuk. Aduh, eta bujur meni kuat mayod gitu eta. Bujur kabeh apa lain eta gitu nya. Alau ah, dah nyiram buah haji, nyiram kembang. Alau lau, tak nyiram kembang. Alau lau, alau lau, alau ah, buah haji mah ieu kurang gede ah. Wadahna jadi lila panan ah nyiram kembang nage ah eng mah alau lau alau lau Ampun, tengan coba ngarecek wae kieu. Coba jeung duit lesot pisan ieu teh ampun, teh jeung duit tengan lesot we lesot ampun tengan. Kasbon ka haji ieu teh teu dibere-bere ampun tengan ji. Coba ieu titah ngadangdanan pacul geus didangdanan teh teh moal salah deui ieu teh duh anya. Kita ka sawah di jabah hujan kieu aje ampun tengan. Kita ieu ka mana deui duh anya. Tidak merendah-cedak yang ulah katanggal dititah manten nyeriweuh ah. Pun pengen lesot jeung duit ya aduh. Ampun enggak mentak ngari kana awak aya lesot jeung duit. Ya ampun ah. Alau ikah nyiram cabe tua haji ya ah. Alau ah. Ieu cabena meni aralus ieu wah haji cabena ah. Coba orang ngasaan ah. Alau ah. Ini lada pedes ieu cabe. Okos sungut wah haji. Lada pedes ah. Alau siram deui atuh ah. Alau ah ulah siram deui ah cabena ambeh amis bukan kemah disiram aya jadi amis cabe teh. Alau oh baruahan cabe nah amis alau Kenaon sih eta? keur nyiram cabe ambeh amis. Ai sia cabe nek disiram sababaraha puluh tangki teh moal amis ieu cabe mah atuh. Geuning cabena meuni pedes lada okos sungut wah haji. Nya cocok kumaha nu bogana eta teh. Pedes banget nya. Pantes tos omongan wah haji. Ngeureunana Terus siram ya. Wah haji ka mana? nah nyaho teh ka mana mun wah haji teh. Duh, aing eta haji ka mana sih Nil? Nyere kasbon dah. Lesot pisan Mang Imron jeung duit. Poe ieu lesot pisan. Can udud pisan nih Mang Imron. Oh, Mang Imron geuning lesot pisan kitu jeung duit. Emang duit teh dilem kitu ku Mang Imron. Alau ah. Duh, duit dilem. Apa lo moal laku meureunana? Kamana mah haji nu dumuk nanti nyaho? Teu nyaho teh ka mana mun ngoloyong ada dang rapi geuningan ah. Duh, aing ka mana nya haji nih duh aing. Oh, apa teh ngomong gua deh ka mana-mana na wajib depan. Ada kita nyiram nya. Heeh, nyiram cabe.
Hanya di jaban iya di kamari teh kita menangkan pacu tuh kita ngagawean itu tuh. Babat eta tah. Mau gobrang eta kebon. Wah Haji. Heeh, bisa carekan manten. Kalau nak aya Wah Haji balikan ieu. Heeh. Bejakeun si Imron dekat bon. Heeh. Ayeuna siram deui eta nya. Heeh. Siram deui Mang Imron dekat ditu. Heeh. Ulah jadi keangka, engkena bener siram. Apa nepi ka jadi naon tadi teh jadi amis. Jadi amis. Buat terus siram. Duduk. Cenah jadi amis terus siram. Alau siram cabe cenah jadi amis alau ayo cabe yang cina aramis sok lada wae sumut mewah haji sok cina aramis cabe teh bugane aya amis samurunan laku cabe teh menikah karieu harerang Assalamualaikum. Pak Haji. Mana sih? Assalamualaikum. Pak Haji. Assalamualaikum. lau Pak Haji. hanya eta ya suara Assalamualaikum. awewe eta Pak Haji. assalamualaikum Haji. Kawan suara awewe teh nya nyara mis cabe udah aya suara awewe soalna jugane amis atuh cabe teh lau tempo bising bude nah urang tempo heula bising bude kayak naon meureunana ai bude mah sugan Burung si Kanil mah. Kagieu hujan gede na. Cabe disisiram cenah nepi ka amis. Ku ampun teuing aya Kanil. Aya ampun dasar kurang sangkong Kanil. Ampun Assalamualaikum. Pak Haji, kemana sih? Itu sini lagi kerja angkatan, hujan-hujan gini. Mana kamarana, mana Haji teh. alau saha sih itu meni bude kitunya itu itu meni bude alau meni bude gitu tempo lah ti dia bude kuda pan namun teh ditempo mah lebar ai bude gitu mah enggak alau bude bude alau sampeurkeun bude Ada naon sih? Iya, sugan teh baru meni rawas. alau edang iroh ka mana wae meuni kangen apaan geus lila Aya, ieu kalau bapak gawean di kota. Ayeuna karek bisa ulin deui. Tahu mana Wah Haji nih ya? Ada wong gini ngambil mah. alau Wah Haji teh eueuh tadi teh dek ka mana ka imah wali song sugan dek nyundatan Isong lu dihilir lain nih. Ini tengah bacaan. Ino mereka dia panara lu. Kehujanan. alau neng iroh meuni ketirisan dingin meureunannya pakeus ti ditu Oh, Nil mengikat tirisan dingin dah. Becek, Nil. tiris dingin meureunannya Oh, ya hujanan ti ditu tiris dingin haneut meureun ada timun di kompor mah, Nil. geus rada haneut Nil. meureun Ayeuna Wah Haji eueuh. Mah di mana, Nil? tadi keur macul na itu sugan tadi teh Yuk. hah Samperkeun. sampeurkeun Iro kangen. hayu Yuk. yuk anit Rentrek usung hujan teh ingat. Si Kanil ngalah nyiraman cabe enggak sakieu usung hujan Kanil aing. Kunaon aing kurang saengkogna teh aing. Ampun teh si Kanil aing. Haji ngalah eueuh deh, ampun teh nyata haji aing. Mah dulur na nyundatan injurna saha cenah wali song saha deh teh. Si Kanil jeung saha itu? Si roh banguna. Buset
Kanil dibabak ka dia si Iroh atuh dibabak anu belok si Kanil mah. Duh aing ah. Beka kudu rada rapi aya nang Iroh mah yeuh. Tinggal gegetolan aya nang Iroh mah. Tinggal ka dieu itu si Kanil dibabak ka dieu doh. Aing si Kanil mah aing sok rada grogi pan aya nang Iroh teh. Ayo nih, samperkan. Kangen ya. Nih, cekelan Iroh nih. Cekelan eta. Kade atuh nyeblok eta. Heh. Kanil kalau kegiatan wae. Yang apa jeung A Imron kena. Aing upload. Duh, lagi kegiatan wae tak ada kue atul deui. Hah? Ai paling kaujanan daseuh tiris cenah. Maju deung kacabak ade. Hah? Ade Kanil sia deket wae kacabak. Pernah teh sia nang Iroh. Alau tadi kacabak. Biye Mang Imron. Tadi colokannya pakai rokrak, dicolokan weh. Nira weh, sugan teh beru. Ini si Kanil. Si Kanil mah jendil. Ngagejakeun teh na Mang Imron kitu Kang dicolok bujur. Tadi Kanil ngeblok. Sudah meni make naon eta teh sudah. Ira teh di kota tuh. Emang nyarep blok aing Mahal pisan sepatu teh. Atuh jadi atuh tong make sapatu teuing aing ka sawah mah. Tuh, hede oge sia gerage. Dicolokan ya. Dicolokan nang Iroh. Dicolokan. Si Kanil menu kos beru ka derowas. Pugo garewas. Dicolok make naon? Pakai rokrak. Itu kan Naon na? bujurna. Si Kanil aing ngempos henteu. Hah? Duh, ulah dicolokan wae. Tanya wan haji sia. Tanya haji mah urang beak ka dieu lan ka dieu. Dicolok bubudena lain. Bubudena pisan make rokrak leutik. Gitu. Duh, mah kumaha empuk teh. Hah? Aing ah. Hah? Menipulan make naon tadi? Make rokrak. Ulah dipikeun rokrakna. Ulah dipikeun. Jadi perena. Oh, perenan para gepeuting. Hah? Ayeuna mah nang Iroh urang ajakan ka ditu ulah di dieu ya. Ayeuna mumpung eueuh haji urang ngobrol jeung Iroh we na itu yuk. Lah yuk tuh. Ayeuna mah ulah na ieu. Bade cek mumpung eueuh haji ka ditu Iroh na itu yuk. Ke warung yuk. Ka warung. Jajan. Pernah jajan, Can? Ini Can urang nya teu boga duit ya. Jajan, Can kan? Ayo, orang jajan ya. Nek ditraktir ku Iroh. Traktir ku Iroh, kan ayeuna Iroh jadi bos. Alhamdulillah jadi bos ayeuna mah Iroh. Ayo tuh traktir itu tuh di warung Mang Pulul. Ayo. Kade. Aduh. Bude. Kade atuh dah. Ya, Roh. Hah? Kan tadi ngajakan ka warung. Ka warung mah jauh, ka ditu jalanan ge hararese warung mah jauh nih malang ka warung. Kanil we tah kita meuli ka ditu nya. Balanja nya. Balanja. Heeh. Ka warung ka Mang eta naon tadi teh? Ka Mang Lisam. Heeh, ieu Mang Lain. Mang Lulul. Mang Lulul. Itu warung Mang Lulul tuh. Heeh. Geus urang ayelan ya. Heeh. Tasok eta di ulah. Kita balanja we. Heeh. Saberekeun eta duit eta. Cokot duitna atuh. Man Nek mangkat emang boga duitna. Ento. Meuli ka dinya tah ka Mang Lulul. Heeh. Balanja meuli naon emang? Meuli naon atuh? Beli jajan. Beli jajanan ya pokoknya namanya. Cemilan. Cemilan 10 meureun. Beri. Beri anu rada ngeunah nya. Heeh. Rada amis dah. Urang kota. Tuh, loba aya urang kota mah. Loba atuh nang Iroh mah pan digawe di kota bae nama Ini tuh. hese muka dompetna ge pan tuh. Waduh. Ini dia. Harejo nya. Waduh. Harejo. Hah? Hejo. Gede tah, gede nya nih pasti mah. Gede hejo. Tuh, pan cenah nyaho cenah pasti gede. Mai tiluan mah. Kan ieu mah cek mana mah gede. Gede tuh. Balanja cenah menang loba. Heeh. Nya. Heeh. Tuh ka ditu ka Mang Lulul. Heeh. Jalan dieu we jalan sawah terehan. Heeh. Man ka ditu man. Heeh. Saya Roh. Kemudian kan si Kandi cenah balanja cemilan. Cek mana mah duit sakitu teh gede teh teh. Aya. Paur we ieu kitu jeung Mang Lulul ya. Hitungan aya. Moal mati launan. Tuh, moal geus. Lau. Gede duitnya euy. Menang loba. Lau. Mang Likum. Beli eta. Beli roti Mang Likam. Buat ganjel beuteung. Naon, Nel?
beli roti. Roti Ganjel beteng. timbang 2.000 roti. Bang asal ganjel we, ganjel beteng. Ya, bang 2.000 segala jajan sudah. Aduh, atur nuhun Mang Likam ieu amis eureun ieu roti. Amis sama. Atur nuhun Mang Likam. Alau sedep alau. Jam berapa roti itu tadi? Isuk biasa. Biasa. Tapi itu jam genep. Nungguan heula Grab. Ente bang nepi ka tetap parapatan. Parapatan ya. Lau. Bener tak jadi lu ulang bener ke mana? Eta. Roti. Heeh. Si Kanil naona. Astagfirullahaladzim, atuh semuanya mana hal ini malain ganjal botong. Ganjel naon? Itu. Ya atuh Konya, Aduh, Mang Likam salah meureunan. Batur di Mangkulul ngalah di Manglikam. Heeh. Manglikam mah saruana jeung sia. Aing Manglikam. Ku aya di Manglikam na eta. Heeh. Aduh, aing Manglikam batur ganjal beuteung ngalah dibere ganjal kos kieu atuh ieu mah ganjal handap. Percaya Mang meuli ganjal beteng. Dibere ganjal ieu nya. Heeh. Aing sih. Amis. Amis si Kanil mah nya jangan bisa kanita. Aing mah muni aing cenah bener nah. Geus era mendingan ka ditu ah. Oh bener ayo. Mendingan ka ditu Kanil atuh aing mah barang bos Kanil lah. Lau amis. Si Kanil mah ampun walau mulai ganjal kos kitu ampun. Kanil mah mau beres. Alau ganjel bude ieu mah. Cek Mang Imron oge Alau.